Abeh, dikangen Ciki. Iya dong. Benjo hayang ya, Tik. Ku hayang bae sama. Ngasaan, kayaknya enak meren. Yalah. Asik. Ku benjo beakeun kabeh Tik. Oh, beakeun. Abang Tika mah makhluk paling baik sedunia. Tiada doana pokoknya mah lah. Karunya bae enjo kasih mah. Enak ya? Enak jauh. Duh, beak Tik. Tunggus benjo beak mah. Benjo hayang kene. Tik, benjo hayang minum minum cucu Tika seger merenya. Benjo si letik-letik geus nakal. Sinter kuenya titit sia. Ulah Tik, Tika mah sok salah paham bae. Benjo mah hayang susu Tika ge anu di imah Tika, kan Tika mah sok boga susu sasatan teh ya. Lain susu nu eta Tik. Oh, gitu ja. Tika mah on teh on, pikiranna juga mau bae. Sia sih ngomongna kos mengarah ka dieu, jabari kutap ketap nempokeun aingna. Ayana benjo. Hayu ti kacai tilu mas ya. Hai ge. Mo, benjo mau diajak tah? Naon sia ilu? Atuh benjo hayang ilu beng, kayak orang mandi bareng di teh pengaur. Ih, embung lah. Siama mandina di kobakan urut ke bawah bae jo. Heeh bener, ja sia mah mirip kos kebo bule. Medan. Dadah na benjo manusia idiot. Tika nyebut benjo idiot pan. Ku benjo sering disebut ge. Benjo mah cuma on doang, lain idiot. Tika malah disebut deui bae idiot. Benjo benci kata-kata idiot. Pucek lah, pucek. Mending balik lah, mending cucu di imah. Benjo boga cucu di imah. Wis, Rara, aing mau kopi. Mantep yo, nongkrong bari di kopian mah. Atuh olah, nongkrong mah kudu bari ngopi, ame katempo ganteng nah. Bener, Im. Coba-coba ge, ayo Atuh san. heula subek sia mah nempo kopi biasa sorobot bae, kus nempo janda herang. Nyaho sialah. Lieur si Raing Im, can ngopi. Sarua aing ge lieur. Oh, geus geura ge. Atuh keadang baik bismillah heula. Oh, geura. Aduh, Allahu Akbar. Aduh, gurih jasa yeuh kopi. Aduh, karak ieu bek, karak boga tempo beungeut sia tah. Aya aing geus ngopi mah tadi mah beungeut sia kos kalangkang. Ih, Maedan. Aju kuari geus kumaha kuari beungeut asli situ bek. Lebih seram, kos kuburan anyar. Ih, sia budak anyar geus berani jasa ngledek aing. Ulah baper bek. Urang kan geus jadi friend, mun nongkrong baper mah mending balik hees ka ditu, diparente ke Mas ya. Betul. Lagian ngeledekan aing bae. Geus ge aing ngopi ya. Aing geula, berapa ribut ya? Heula, cucing. Kan. Lebeakeun. Enggeus. Gantian muter deui. Oh. Seger. Tip, baik. Dia tuh masih mumu jeung si Tika. Asik. Tika. Ini kemana sih tak? Nek kacai nek nyeusehan di mana ucai karena kan mati lampu. Oh, ku aing bantuannya nyeusehanna, aing ge bisa kok nyeusehan. Nek naon sih geus kudu dibantuan aing mah, orang nyeusehan geus heutik kok. Nyaho, saya mah. Hayu. Tik, kajen meureun aing mah ilu. Ulah sia ge. Lamun aing kumaha Tik? Sarua sia ge ulah untuk naon meureun. Awas. Baik, Tip. Emang si Tika jeung si Mumu mantan sarya gitu. Aing mah ngadenge bae ti batur. Oh, Jauh hebat, komo yang kasih babek, salut. Si Tika pernah benang ku sia mah. Kajen teuing beungeut sia kos dog puyuh. eta sia kos du puyuh cenah aing. Aing menurut Bikang Maim ganteng cenah kos Arjuna bae. Arjuna Tip. Beungeut saha mah ge. Kumanggi bae piledekeun teh ya. Cek mah aing ge aing mah ganteng kalem Im teh. Oh, dong Tip aleda. Ayo gitu lah. Waduh. Mang, susu benjo yeuh, kurang diinum. Jo,
Tadi aing ngopi, kopi na eueuh, aju susu sia bebek diinum lah. Medan, malah daging neutik doang kieu. Terus bangkotan ongkoh pergi kene karena susu benjo lah. Kumaha ge Jo, cara ngopi mah lalieur si aing Jo. Asih tos di mana gitu? Atas ulin di masih mumu. Oh, pan balik ya sih mah. Ulin di mah parawan si balik. Hai baik kali itu, nek dianjangan kueng lah. Arep salengnya. Orang si mumu lagi geus mabur kacai, nek nih sengaja si Tika. Hah? Si bumbu jeung si Tika kacai Jo. Oh, Wah, aing jadi kacai lah. Resep ya, nempo si bumbu jeung si Tika dicai mah. maksudnya udah kacai tak? Heuh Jo. Sugan be aing geus nempo si Tika jeung si bumbu dicai ke kojayan mah. Moal lieur bae sira aing rada seger. Maksudnya udah kacai nek mandi apa mau sih? Moal mandi aing mah. Terus nek naon? Dek nempo leer tancep aing mah di sisi cai. Empolnya tancep. Emang dia cai ayah tancep gitu, Mang? Kubroon jasa sih mah tilok ngarti. Atau Mang Sandil teh atau jelas nek lepol tancep sih dicai. Nek lepol layar tancep Mamang di itu Mang kayak malam Minggu di balai desa. Masih bela Jo. Lieur aing mah geuning dekat cai. Benjo ieu ge Mang. Ulah Jo, leutik kena sia mah. Cicing bengges di mah. Embung lah ieu bae karesol. Benjo, aing kacai dek nonton film dewasa. Leutik kena sia mah pamali ulah pepilueun. Ih Mang, benjo ilunya, benjo gabut di imah sorangan bae. Aduh. Honggeus, ayo ge. Tapi ulah bawel di itu na. Ulah lo omong, repeh bae nya. Oke siap Mang, benjo ngerti kok, bisa ngaganggu suasana kan lamun benjo loba omong mah. Nah, eta pinter. Iya dong. Nggak saya? Nggak saya Mang. Lu dibawa? Turun dulu aja. Cucu. Bek, kacayu, harudang hang mandi. Hai Tip, harudang sih aing ge. Seger meureun mandi mah. Kamu saya ge? Lah, siap pura-pura hayang mandi sagala. Enggeus nyaho aing ge dina aya otak sia naon. Beneran kok aing hang mandi. Nyaho, soalnya aing ti isuk can mandi, cerpel tuh awak aing. Geus ganeng lah aing ge nyaho, aing ge lain budak leutik, pasti sia ndek ngintip si Mumu jeung Tika mandi. Oh sih. Astagfirullahaladzim. Ulah untap intip pamali subek latip. Bodoh lah, hook momen langka hotip. Sayang dilewatkeun mah. Yo, iraha deui neuleuh si Mumu jeung si Tika kuku cuprakan di cai. Aduh, Bener Tip, bari sasabun teh gitu. Mantep pokoknya mah gurih-gurih nyoy. geus teu kabayang jasa. Aduh. Bejakeun sia poin kasih Mumu jeung kasih Tika sia ndek ngararintip. Naon sih? Ulah sok usil. Nyaho, bawel jadi lelaki, kos biur bikang sia. Dia teh ndek ngintip teu ngajak-ngajak aing duaan bae atuh aing ge ngilu lah. Oh, siang ilu ngomong kayak tadi. Saya ge mau barengan, tapi inget ya, ulah ganeng cari dituna. Oke, aing ngerti kok. Oh, geus ayo. Ayo, Asik. awas ya mun ganeng. Mu, kayaknya mun mandi mah seger iya. Mandi Tika ya hang mandi mah. Kayak bae lah, nangguan siang gesan bae nyesana. Atuh aing mah kebelet kene Tika. Kajen, teresep ge mandi sorangan bae mah. Bisa berusia lah edek nangguan mah. Tapi mu, aing teu mau salin ge. Kumaha nya aing mandina? Atuh buka bae pakaianna ieu salina nama. Himu bisa anu ngintip amun mandina teu make pakaian mah. Piraku sih zaman ayeuna masih kene aya bae jelema anu ngintip anu mandi. Geus teu zaman Tika. Mumu sotoy. Cek bapak aing ge, mun awewe mandi di cai, pasti aya bae lalaki nu ngintip. Atuh eta mah meureun keur zaman bapak siap bujangan kene. Ayeuna mah geus eueuh, geus teu zaman Tik. Hih, orang karake kamari bapak aing ngomongna mantes mergokeun jelema nu ngintip di cai. Oh, tatik. Heueuh, jadi ceritana bapak aing teh mu manehna keur nyumput di sisi cai. Terus tiba-tiba aya bujangan datang kagigireun bapak aing. Manehna dek ngintip ceritana mah. Pas manehna nyaho digigireun aya bapak aing, manehna langsung ngajoak. Sawan. Anu ieu na ge, anu keur mandi di cai na ge. Iluan sarawan malah labur. Oh, tapi anu jadi pertanyaan aing eta bapak sia keur naon ge nyumput di sisi cai? Teu nyaho aing ge mu ka dinya nama. Aya kitu mah sarwana 11 12. Bapak sia ge keur ngintip jelema anu mandi di sisi cai Tik aya kitu mah. Mumu sembarangan sih he aing ngomong. Moal mungkin bapak aing mah teu kos kitu. Mau mungkin kumaha? Nek naon coba hayu bapak sia nyumput di sisi cai aya lain ngintip anu mandi mah. Kumaha sia? Ho osinya. Atuh heula. Sia mah gede-gede ge oon teh oon.
Woi, dak. Kemana Saria? Dek nong sayang manuk tadi itu beknya. Betul Kalatip. Kami mah dek noong sang manuk di sisi cai. Oh. Aca jeung kemana gitu? Aing marek ngising ka cai. Ngising mang. Ongko tadi ngomongna orang ndek nonton layar tancap di sisi cai. Kumaha sih? Nah, ngomong-ngomong gitu. Wah, aing nyaho pasti sendek ngintip si Mumu jeung si Tika nyaman di cai. Heueuh, Tip, bener moal salah deui. Ngaku sih, Dil. Oh. Emang kunaan gitu lo mau ngintip? Ulah tah. Naon urusan jeung Sararia? Kajen kau deal sabenerna mah kami ge dek ngintip lain dek neangan sayang manuk. Munafik Sararia. Geus hayo bisi kabur tutup bioskopna. Awas ayo. Oh aja. Mang. Jadi sebenarnya ya orang ndek nitip si Tika jeung si mau mandi tah. Oh, kublon saya mah kudu nanya keneh bae. Ih, pamali meureun mang. Oh, pamali. Geus mah ditu bae ge balik. Ilu bae lah. Bejo jadi penasaran kumaha rasana ngintip nu mandi. Oh, Gos. Tapi sia kayak di dituna cicing bae nya. Ulah lo omong repeh bae. Oh, moal. Oh, saya ge. Ayo. Mu, arangnya amat sih. Atuh mentek angel ti tadi diajak ngobrol bae aing dibantuan itu ku sia. Bulap ge aing mu, resep ngopenan cai aing. Ih, kasar mandi cai sia. Tuh dak. Kayak kayaknya si Mumu jeung si Tikana tuh. Ih, Dil. Kerjaan kayaknya tapi Nadil. Heuh nya. Can mandi ye. Sabar kawan, kedeung ge mandi. Nyaho tuh sabaran. Oke, sabar aing lah. Malum, ieu mah bioskop gratis pan. Angel taramna. Eta nyaho, mangkana sabar. Arane. Naon resep sih kikieuan? Ganeng jo si mah repeh be. Nyaho. Saya tik nanti. Oke. Aman meureun nya moal aya nu mandi atau nu ngintip. Aman tik. Ih, boim, jebur hamuai pan. Maaf jo, teka tahan bolos aing. Mana bau. Hampura. Geus geus gareng, geus mulai di bioskopna. Nyaho. Ih, boim, jebur muak deui pan. Sopan. Tah si Sandilmu ndek ngintip. Oh, mu Tip. Ayo mabur. Bang. Woi, dak. Bejo tinggal lah, Bang. Ke kamar Saria. Jo, bantuan heula Jo. Sia ngintip kami nya Sandil. Ento mu, budak doang tuh nu ngarintip mah. Aing mah kalah urang, lain dek ngintip Saria kok. Halah sia, alasan bae. Nyaho dasar jelema araradan. Sayu mulai balik, ulah jadi mandina. Oh, sayu. Woi budak, karena jadas ya. Paling ninggalkeun aing ban. Aduh, apes. Sugar yang babak menang banyak gitu aing endingna. Mau kieu mah, mau ilu syuting aing lah. Aing mah deui ya. Aing paling bae lah.